Jadi itu kayak filosofi kan, dia kayak batu satangtung teh simbol nangtungkeun tadi teh supados urang nangtungkeun diri ka Gusti sareng ka Ieu. Kaleresan ciri khas Cipaku teh kan batu tunggal. Terus ieu Hanjuang, di titik ku Hanjuang, di pageran ku Hanjuang. Mangki dina Wangsit Siliwangi disebatkan di tihangan ku Hanjuang, di hatupan ku Handeuleuh. Aya nu namina tokoh budak Angon. Budak Angon teh anu istilahna mah anu sang pencerah lah gitu. Itu pencerahan kanggo didikan kanggo simbol. Itu supaya ieu teh monumen ieu ge janten aya bercerita. Jadi tadi di Pakuan gitu itu Paku simbol Paku. Jadi urang makukeun ieu. Alhamdulillah silaturahmi berkah pisan. Hatur nuhun. Akan kumaha harapan lembek tos ieu Paminten ibu sesuai udah Cimanuk marigi deui, Jati Gede Sidungan deui, Cipaku temong deui. Eta we paminten. Peruding isi Cipaku cenah Cipaku. Mana sing peruding cenah si ibu teh. Ibu terharu. Tenang, saumur-umur kan udah terharu. Gimana tadi acara? Alhamdulillah dahsyat, mantap. Dahsyatnya gimana? Dahsyat banget. Oh, diiringi hujan ya? Iya, hujan rintik-rintik. Oh, dahsyat. Iya, siap. Terus nih? Penuh barokah. Penuh barokah. Mantap. Mantap, oke. Ayah, Aduh, gimana menurut ayah? Dandan heula. Dandan heula atuh. Agung minta duit. Nyata kunci. Ayah selaku ini sesepuh di dia. Mengucapkan terima kasih atas kasempatan ke kecamatan di waktu itu di Ayet. Datang sanesna, mudah-mudahan barokah. Mantap. Oh, mantap oge. Ieu aa karomah tilu. Kumaha aa? Mestakung semesta mendukung. Ahung, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadenya nu kadua teh saha? Oh, ini Uyut. Uyut. Kamu lagi sakit cepet. Luar biasa, mantap, Oh, ajib mantap. pokoknya. Abah Cepot.
Ayo. Kak Eka. Oh, abahna nuju teraus. Teu damang. Kang Eka. Kumaha menurut Kang Eka? Mantap, matur nuhun kasadayana. Menurut kasadayana. Oh, spesial. Ibu Camat. Ibu Camat bade ngalapor cenah ka Bapak Camat, mangga. Mari tadi Pak Pur ada iya. Alhamdulillah acara ieu mantap kalaupun diguyur hujan deras tidak henti sampai sekarang sampai belum bisa pulang. Oh, jadi ibu teh. Kapahung. Oh, Tapi kalaupun kapahung, aduh ada hikmahnya nih. Hikmahnya hari apa, Bu? ini. Wareg. Bareng sekarang. Bisa ketemu orang-orang Cipaku lagi yang sudah tenggelam sama si Neng yang tadinya nggak kenal sekarang jadi waduh Kenal. hebat Pokoknya pisan. alhamdulillah ya Bu ya hari ini. Nah, iya sarang Oh, oh, ketemu anak buah nih. anu sampai Carekan. Kowe mau kasih. aduh meni bagus sok masihan beas wae pare anyar beas anyar ayeuna mah teu aya sawahna ge kageup ku jati gede Karena mau ditanak jarah ka Deka Karuhun. gitu. Insyaallah tiap minggu dikunjungi. Ibu teh, amin. Amin. Sarang Pak Camat. Insyaallah Insyaallah. khusus pribadi lah. Ya, udah. Dadah.